Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes kumaha daramang barudak kelas 5. Mugia barudak kelas 5 dinten ayeuna aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Hayu barudak sate acan dikawitan. Urang baca heula basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasar dina tema 8 aya dina 3.8. Memahami teks carpon tentang suatu peristiwa alam, bencana atau musibah. 4.8 menceritakan kembali dengan bahasa sendiri isi carpon tentang peristiwa alam, bencana atau musibah. Tujuan pengajaran dina tema 8 nyaeta hiji, siswa bisa maca teks carpon anu temana kajadian alam. Anu kadua, siswa bisa mikawanoh istilah ngeunaan musibat alam. Anu katilu, siswa bisa mikawanoh kalimah teu langsung. Tema 8 kajadian alam. Barudak di dunia ieu teh seueur kajadian anu tos katinggal ku urang sadayana. Tah ayeuna barudak hayu urang diajar ngeunaan kajadian alam. Materi pangajaranna nyaeta nu kahiji teks carpon, anu kadua istilah musibat alam, anu katilu kalimah teu langsung. Hartina carpon. Carpon atawa carita pondok nyaeta mangrupakeun carita rekaan anu mere kesan saperti kajadian nyata. Wanguna biasana pondok. Carpon dina basa Indonesia disebut oge cerpen atawa carita pendek. Bahasa Inggrisna disebutna short story. Unsur-unsur pangwangun carpon. Nu kahiji, tema atawa jejer. Tema mangrupakeun inti pikiran nu aya dina carpon. Anu kadua, palaku atawa tokoh. Anu katilu, latar. Latar dina carpon dibagi jadi dua. Nu kahiji nyaeta latar tempat, nuduhkeun tempat lumangsungna carita atawa kajadian. Nu kadua latar waktu, nuduhkeun iraha lumangsungna carita atawa kajadian. Anu kaopat alur atawa runtuyan kajadian. Anu kalima amanat atawa pesen. Salajengna barudak mangga ditinggal aya contoh carita pondok anu judulna ngungsi. Carita pondok ieu nyaritakeun kajadian Gunung Bitu nyaeta Gunung Galunggung. Mangga diaos heula. Bacaan carita pondok ieu teh aya dina modul Basa Sunda semester 2 dina halaman 24 dugi ka 25. Lajengna anu kadua nyaeta pangajaran istilah dina musibat alam. Dina bacaan nu tadi aya kecap Gunung Bitu. Eta kecap teh kaasup kana istilah musibat kalantarankeun ku kajadian alam. Lamun dina basa Indonesia mah disebutna bencana alam. Tah barudak ieu aya sababaraha istilah nu patali jeung musibat alam. Uruk, hartina longsor. Angin puyuh, hartina angin topan. Gunung Bitu, hartina gunung meletus.
hujan angin, katiga hartina teh paceklik. Kahuruan leuweung hartina teh kebakaran hutan. Caah dengdeng hartina teh banjir bandang. Ini hartina teh gempa bumi. Tsunami. Sasalad hartina teh pandemi. Sapertos ayeuna barudak urang teh aya di masa pandemi. Jagi kasehatanana, tong hilap, terapkeun 3M di bumi. Nyaeta make masker, ngawasuh panangan, jagi jarak nanya. Mugia urang sadayana dijauhkeun tina segala musibat alam. Sareng ditangtayungan kasalamatan, sareng kesehatan. Ti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pangajaran salajengna nyaeta kalimah teu langsung. Kalimah teu langsung nyaeta kalimah nu diucapkeun lain kuno nyaritana langsung, tapi diceritakeun deui ku batur. Sifat kalimah teu langsung teh nyaritakeun deui. Contoh kalimah teu langsung. Kalimah langsungna. Si Atin ngaharewos, teh aya nu haneut kana sampean abdi. Saha nu ical artos teh? Paguru naros ka ina. Tah eta barudak contoh kalimah langsung. Yeuna pami dirobi ka kalimah teu langsung, janten sapertos kieu. Si Atin ngaharewos ka teteh, yen aya nu haneut kana sampeanana. Paguru naros ka ina, saha nu ical artos teh? Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu wae barudak pangajaran dinten ayeuna ti Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.